Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mitra kaum dangu sadaya, dulur-dulur anu di lemur, baraya-baraya anu di kota. Ayeuna tiasa tepang dangu deui sareng Mang Ridwan dina acara Dongeng Sunda. Ieu dongeng teh hasil karangan Kang Rudi Yansah anu padupukana anjeunna aya di Leles Garut. Kalayan ieu dongeng teh nyanak jejer carios nyaeta si Bogel. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos sumangga urang kawitan bae. Pamugi sing jadi panghibur kalbu pang bebrahmana. Nyangakeun si Bogel bagian kedua. Sok ger. Awas ya kurang ajar olay. Rasakeun ieu kurang ajar. Heup. Curela celeng. Hiuk buk rilap bedogna Jatnika kadenge harita ngahiuk bangbaraan bari tembong ngakurilap arek ngababad kana badan si Olay. Si Olay oge rada ngaranyug hatena sabab teu sangka gerakan ilmu silat lawan jeung ulin bedogna lawan teh tetela lumayan cepet oge geuningan. Kapaksa atuh si Olay kudu nakis bedog lawan ku bedogna deui harita teh. Hiu terang suara bedog masing-masing kadenge harita pating belentrang diadu disusul ku pating buricak burinongna petelan-petelan seuneu tina dua congo bedog anu diadu. Malah bisa karasa oge ku si Olay leungeun katulna anu masih nyeklan bedog harita jadi karasa komper jeung sing sireumeuh ut bentrokan dua tenaga lapisan ngalewatan pakarang manehna jeung pakarang Jatnika. Hiat si Olay ayeuna anu patingali cirimna anu ngacurelat luncat majuna rajang ka Jatnika anu hatena rada tagiur harita teh sabab mikiran anakna katut pamajikan anu masih aya di jero kamar. Siut terang buricak burinong cerijeg badan Jatnika jeung si Olay tembong tuluy pating jarig-jeg ka tukang mangsalu mangsung nade bentro kakuatan masing-masing ngalewatan pakarangna anu diadu. Hegak si Olay ngahegak ngatur napasna bari neuteup seukeut ka Jatnika anu ngadon ngajanteng bari ngaulang teh sangka nyaan teh sangka ngobogog edewek mah lamun di lemur tetel aya jawara geuningan ayeuna mah aing kudu bisa ngungkulan pangarti ieu mangkeluk tayak ieu mah ceuk si Olay. Sedengkeun di jero kamar ti tadi oge pamajikan katut anakna Jatnika anu memang geus salare tibra harita jol curing hak tuluy lilir tina sarena sabab ti luareun kamar kadenge aya sora anu ribut jeung sora anu lempang ka jero imah nuju ka kamarna. Ku kituna korejat nya artini pamajikan Jatnika langsung ngarejot tina tempat sarena bari ngengelek budak karak umur 3 tahunan. Wah, aya nu kanampong yeuh. Yah, urang ngopi bakri euy. Yah, urang ngopi. Baturna si Olay nyarita ka baturna deui anu ngaran Bakri. Si Bakri temong seuri ngandung harti. Sedengkeun nya artini karek kadenge nyarita ditujukeun ka eta dua jalma. Saha di kaduaan? Teu sopan teuing jol asup ka jero imah kamar kuring. Ceuk nya artini si Bakri kadenge nembalan. Nyai, mekalap. Iya nyai, nepangkeun ngaran akang Bakri, Umar Bakri. Jeung ieu batur akang ngaranna si Oto ieu. Pokna si Bakri bari gumasep. Jeung teu tatapasini deui manehna langsung lempang gancang arek ngarontok awakna nya artini anu dianggap awewe biasa. Tapi nalika si Bakri lempang bari kumetap leungeunna rangah ka hareup ujug-ujug seat cekuk. Aduh. Alah, ya maduh. Si Bakri jola murungkut awakna ka tukang. Bari dua leungeunna nungkupan kantong semarna anu karasa seueul ditajong ku sukuna nya artini secara teu kanyahoan. Nempo kitu si Otoy anu leungeunna masih keneh nyekel bedog
manehna jadi kaget terus ngomong ka si Bakri. Nya cek dewek oge sia mah balangah wae jeung babari nafsu ka bikang teh sia mah aduh nyaho bikang eta teh kadeureuna ku dewek oge lain bikang jore-jore deuleu tapi sarua ngarti karena ilmu silat tapi sia mah anggar we solokoto nya ngarepan bikang teh aduh si Otoy ngadon ngagelanang ngomongan ka si Bakri anu dianggapna hejo mataeun pisan ka bikang teh melaan balangah teu nempo kana kaayaan. Aduh sia mah kalakah ngagelanang kitu ka aing teh goblok aduh aing dikeseuli aduh si Bakri jadi keheul ka baturna dumeh manehna ngadon di gelanang. Bukan atuh sia tadi bat kalakah kabongan kitu tapalangkakan ditajongku. Si Otoy teu kepat nyaritana sababnya artini jeung anakna geus kasampak eueuh di tempatna. Kabur ngaliwatan jendela kamar anu pantona masih keneh melengi. Kemana itu bikang teh Bakri nyapak eueuh geuning. Si Otoy kageteun sabab nya artini teu katebong deui aya di jero kamar. Si Bakri kadenge ngomong, geus lah. Teu kudu mikiran bikang kitu patut lah. Mending ayeuna mah urang neangan bawaeun mantog kapadumukan euy. Sugan we urang menang peti emas. Aing seul keneh ieu teh heug atuh heug. Sanggeus kitu mah si Otoy jeung si Bakri ngadonder we manehna kurah koreh kana lomari jeung sajabana neangan barang paokeun anu berharga sapaksa ka panggihna. Kocapkeun deui ayeuna anu keur tarung di tengah imah antara si Otoy jeung Jatnika tetela masih keneh lumangsung tur geus ulasan jurus digunakeun harita teh jeung tetela Jatnika anu menang angin. Hiuk terang dua pakarang kadenge diadu sorana pating belentrang dituturkeun ku ngadaligna badan si Olay kadorong ku tanaga lapisan lawan sarta bareng jeung ngadaligna badan si Olay ka tukang ku Jatnika tuluy disusul tepus ku panarajang susulan seat jeleng cekok aduh alah bangsat ulah ngajar si anu bangsat. Si Olay harita ngagerotarik nahan ka nyeri sabab hulu angeuna kabeunangan ku tajongan suku katuhna Jatnika dina jurus bajing luncat nejeh benteng. Karasa lebok teh matakna ulah nyen gara-gara dilumur batur atuh. Ngah ka imah batur tanpa permisi nyaho balik ngaran sia. Cek Jatnika mapanas hate lawan atuh puguh si Olay teh jadi kapancing amarahna. Geus kitu sabrut narajang deui ka Jatnika dina jurus banteng kasurupan bedogna lempeng memencosna arek nobros beuteung Jatnika ka hareup harita. Tapi Jatnika sadar jeung iatna tur waspada nyaho aya bahaya nu ngancam kana jiwana ganca ngakiwarkeun badana ka kigir belah kenca dina jurus lonok newak simut ngan hiu du gebres. Odar sia Jatnika. Cek si Olay bari seuri sabab dirina nyangka bedogna nubres kana beuteung musuh. Tapi barang red ka hareup gebeg si Olay jeung ngagebeg kaget ari sabab jalol teh nya bilik anu kagebres teh orang bilik imah anu ka tubles teh lain beuteungna Jatnika geuningan. Jatnika kadang nyarita pinuh pula lewat. Ieu mah jawara teh boloho geuningan. Teu bisa ngagunakeun bedog-bedog acan. Ceuk Jatnika bari nyerengeh si Olay bagian nafsu. Jadah sia. Pokna bari kecrot nyeduh kana palupuh laju nyabut bedogna anu nancep kana bilik imah. Sarta dina kayan keur kitu gero ti jero kamar Jol Patinggararo bari lulumpatan keluar bari nyarita. Urang geus hase Kang, hayu urang kabur. Ceuk si Bakri anu harita nyarita duaan jeung si Otoy ngajakan kabur ka si Olay. Tapi samemeh 3 jalma hasil ngaloloskeun diri ti luareun imah aya anu loncat ka jero bari sarua make taregos hideung pakeana sarupa. Barang Jol ka jero ngan hiu
cekuk jebrot. Aduh, si Otoy jeung si Olay katut si Bakri jol ditampilingan sarta ditajong hulu angeunna ku eta jalma. Atuh singgararo Aris ya darang teu goblok, ieu mah babaturan sia. Nah bener rajang ceuk si Olay ka eta jalma anu masih dianggap babaturana, tapi eta jalma teu nembalan ngadon lempang ka hareup ngadeukeutan si Olay. Bari seak cekuk manukna si Olay satakar kebekna ditajong, untung teu mejrel oge eta manukna. Ngan cungkel si Olay tuluy ngacungkel ka tukang bari burial bencerik nungkupan manukna anu masih karasa linu jeung seueur. Si Bakri katut si Otoy panasaran jeung terus rasa buah eta teh lain baturna, mikir kadinya ngan serenteng wae duanana nyalebut narajang ka eta jalma pedugna penting kurilap cepet naker. Tapi jalma nu ditarajangna jiga lain jalma core-core dina pangartina teh, sabab nalika ditarajang kitu ti dua musuhna ngan sakilat harita teh lok plos pedugna ngalok kahanap. Bareng jeung kitu eureub katuhuna langsung metangan hiu cekuk. Aduh anjing seueur goblok aing anu kebeunangan. Aduh si Otoy anu ngageroteh lantaran kantong semarna anu kabeunangan teh ayeuna mah manehna. Si Bakri teh cicingeun deui pedogna langsung diheumatkeun ka hanap rek dipake narok sirah eta jalma anu teu ngomong-ngomongan hiuk rilap pedog ngadius cepet naker. Tapi rokaya jalma anu rek ditarok sirahna ku si Bakri rikat ngakurentelkeun badanna ka kikir hiuk rilap kuritik plos. Sebetaan beruk si Bakri sarua nyamos ka tempat kosong. Nempo kitu Jatnika tembong ngadon ngahulang mikiran jalma nu kiwari ngabantu ka derina, laju ngomong sorangan. Sahanya teh jalma teh bet ngabantu ka diri aing. Sedengkeun papakeana bet sarupa jeung eta para karaman. Sarta nelik tina potongan awakna mah sika awewe eta jalma teh. Tapi sahanya pamajikan aing kitu, tapi mustahil. Sabab pamajikan aing mah teu bisaeun ilmu silat. Tapi deui di jero kamar teu aya pamajikan aing jeung anak aing keur salaretibra teu arapaleun kitu eta garong masih teu kadenge ngaganggu pamajikan aing. Katut anak aing oge sarua deui jerempring teu arapaleun kitu aya kaributan di jero imah. Ceuk Jatnika anu masih keneh bingung ku eta kaayaan. Sedengkeun anu tarung harita si Olay sabatur-batur jadi leuwih bedah amarahna jeung panasaran ngan seak bedog panarajang dihiukeun deui bangbaraan marangan kana corelatna badan manehna anu cepet ngacorelat uncat arek bari ngaheumbatkeun pedogna arek ngarah kana anggota badan eta jalma anu masih keneh rada ngagoler dina luhur palupuh. Tapi si Olay teu nyangka manehna nalika awakna masih ngalayang di luhur teh dina jurus heulang nyamar hayam harita jol dipapa ku dampal suku eta jalma ti hanap ngan hiu kalayang ceku des ada. Si Olay langsung ngagero kaget nahan ka nyeri. Hulu angeuna mungu seueulah harita teh karasa ku si Olay untung teu ngaborolok utah oge. Bari awakna temo ngacengkang ka tukang tarik pisan sarta ningang badana si Bakri anu ajeg pelebah lawang panto anu pantona kabeneran keur ngagemblang muka. Atuh daek teu daek badan si Bakri oge tuluy ngacengkang ka bawah badana si Olay harita teh. Kaluareun imah laju pating curah roh tumpang tini hanapeun golodog. Bedogna oge ngaceleng ka teuing ka mana lumpat. Alah, akang wah cager gitu. Iya badan kuring anu ditubruk. Seueur ieu aduh, baju kuring Kang yeuh. Bujur kuring aduh seueur. Ceuk si Bakri nalika duanana geus harudang deui tina rubuhna. Hampura euy. Lain dia aja. Tong abaknya
Tema si olay harita bari panona mah kapana we harita teh sabab keur neangan bedogna anu ngaceleng jauh nakar. Ari di jero imah harita teh si otoy anu manukna karak cager deui leungit tina rasa kaseueulna manehna eukeuh masih panasaran pikeun maju atuh sabrut deui manehna narajang ka eta jama nyapetkeun bedogna dina jurus tigas papas. Modar si ayeuna mah. Heup, iya, rasakeun maksat. Kituna teh bari ngagero handaruan jeung garang naker. Sakilat ngahembatkeun bedogna dicacar bolangkeun, tapi orok kaya. Jalma anu ditarajang memang hebat pangartina. Jauh aya di saluhureun ilmu si otoy. Harita ke nalika bedog si otoy wakiu pangparaan eta jalma pada nangan sakilat ngajaul kaluhur bari langsung ngirimkeun tajongan sukuna kana gadona si otoy. Hiu kurila jauh su ceku. Waduh, si otoy ge atuh nasibna teu jauh beda jeung dua baturna harita. Awakna ngacengkang ka tukang rubuh di luareun imah. Sarta bedogna tuluy ngaceng jauh nakar, malah bari coplok huntuna hiji sagala rupa deui. Otoy, Bakri euy, hayu urang kabur euy, aduh ripuh aing ka Cidayu mah. Pokna harita teh si olay ngajak kabur ka batur-baturna sabab geus teu wani kudu nulungan. Sabab geus teu wani kudu nuluykeun deui tarung. Nyayu Kang, urang kabur lah, tetelah. Aya nu khianat ka urang Kang. Tema si Bakri anu keukeuh nyangka baturna aya nu ngesianat. Tapi batur urang ngaduaan deui kamarana ya. Buah-buah mana kecelakaan. Aduh, parang siang. Tema si otoy. Baiklah ayolah. Nu penting mah orang ayeuna saralamat heula euy. Sarata ayeuna mah gancang we urang tinggalkeun ieu patempatan. Euy, nya itu tur urang laporkeun lah ka guru ieu kajadian teh. Urang yakin dua batur urangnya geus kalabur mangheula ninggalkeun ieu tempat. Walon si olay. Tur sanggeus kitu mah reos anu tiluan teh lalempang rurusuhan ninggalkeun eta pakarangan imah Jatnika bari totolonyongan manehna teh sarta dibarengan kurasa kahanyelu hate sabab beuting harita kabehanana geus gagal ngalaksanakeun pancen ti si Kobe. Beuleuh waktosna kabujeng seep mitra kaum dangu. Insyaallah anjing urang lajengkeun deui ieu si Bogel bagian katiduna karangan Kang Rudiansah. Atuh ayeuna urang pungkas bae sakitu nu kapihatur. Hapunten tina sagarupi ka lepatanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga